Dina kahirupan mah juragan geus jadi hiji katangtuan, geus jadi hiji kapastian. Dimana urang keur senang bakal loba batur, dimana urang keur ripuh eueuh batur saurang-urang acan ngajarauhan. Eta teh hiji katangtuan pasti kejadian kitu. Ulah ngaharepkeun peda urang sok nulungan batur, keur susah ditulungan ku batur ulah. Naon sababna tah ieu teh kanyaah pangeran ka urang. Sangkan dimana keripuh urang ulah kasasaha deui nyamenta tulung anging ka Gusti nu Maha Suci anu pasti nulungan urang. Kitu matak dijarauhkeun tah. Si anu ditulungan teh ku urang teh ku pangeran teh dijarauhkeun ngahaja ngarah urang teu ka mamana. Kasaha deui atuh anging ti ka Pangeran nu Maha Suci, ka Gusti nu Maha Suci, ka Gusti nu Maha Kawasa, nu Maha Welas, Maha Asih anu bakal nulungan ka urang. Kitu kade tah ulah jadi dendam, ulah jadi goreng hate, da margi eta teh mangrupakeun kanyaah Gusti ka urang. Assalamualaikum.